Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral ikhwan, fa'lamu ayyuhal ikhwan, ja'alana Allah wa iyyakum minad dzakirin lahu katsir wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Anna dzikra min afdhalil umuri al fadail wa afdhalid dur wa afdhalil qurbat wa awsalil wasail. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qalu kaifa jaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib Kota Halaqah Riyadhah, para masyayikh, para asatid, para qori-qoriah, mubaligh-mubalighoh, sadayana jamaah dakirin dakirat anu rawuh di haflah mubarakah anu sami-sami pamaksadanana sareng cita-citana hoyong midamel kurbah mayunkeun salira ka adat Allah anu Maha Agung kalayan munut mugi loloberan mantena tercurah limpah ka urang sadayana sehingga naon-naon di hadiahan dina tawassulan ngalangkungan anu tos biasa dimudawamakeun ku Bapak Ibu sadayana dina khotaman dina manakiban sadayana ngangken ka iri ka giri teras dugi ka musalsal dugi ka Baginda Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mantena ngangken ka urang sebagai umat mantena anu teras mutabaah ka mantenana sakumaha pidawu mantenan dina salah saeueus ayatna. Tuba liman ro'ani wa amana bi. Banget bagja jelema anu iman ka kaula bari nuturkeun ka kaula. Jangan banget jalma nu ningali kanu iman ka kaula teras watuba liman ro'a man ro'a ila yaumil qiyamah. Banget bagja jalma nu nuturkeun ka anu nuturkeun ka nu iman ka kaula teras musalsal dugi ka akhir hayat manusia dugi ka hampir pada seepna dunia ngadegna hari akhir. Tapi jalma teras nuturkeun ka anjeunna insyaallah jelas mantukna jelas mafhumna. Mantuk dia itu pakai dalil berdasarkan Quran, dia pakai dalil berdasarkan al hadis, dan pakai dalil teras mutabaah ka jalmi anu nuturkeun kana anu dihaturkeun ku Allah, dihaturkeun ku Rasulullah. Insyaallah tetap musalsal. Mudah-mudahan abdi bapak ibu sadayana, doa bapak doa sadayana urang kalebet kana golongan anu mutabaah ka mantena, nuturkeun ka para sahabatna, nuturkeun ka para tabiinna, nuturkeun ka para atba'ut tabiin, ka jalmi-jalmi anu ningali iman ka anjeunna teras nuturkeun musalsal. Itu kontekna insyaallah mafhumna mafhum muwafaqah. Itulah dalam dimensi ilmu usul fikih. Lamun nuturkeun hadisna teh puguh, Qur'anna teh puguh, ngagunakeun ngabergekeun akal pikiran jeung ngagunakeun kekuatan apapun selain daripada Al-Qur'an ataupun dalam hadis tidak layak diikuti karena masih akal-akalan. Itulah
Mudah-mudahan orang salamet tina goncangan kehidupan anu ngagoda urang, sehingga urang tetap lempeng dina jalur anu Allah ridho, Rasul pun ridho, kalayan Rasul pun tos jelas midauhkeunana Abdul makrutu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Jelas Allah mihaturkeun, jelas Rasul mihaturkeun, para ulama thariqah, ulama tasawuf, ulama tauhid adinya ngarundai sadayana hoyong alim menceng tidak aturan Allah Rasulna aliman ulama. Maka akan terjadi kalau tidak jelas alam mantukna nasna, maka ke kanan hawas hati-hati Jabariyah kumaha lamun menurut akidah sunnah wal jamaah ya termasuk kafir Jabariyah. Ke pinggir ke kiri ya bisa jadi Mu'tazilah yang menggunakan logika, terus logika dipaksakan untuk menggiring atau membawa manusia, tapi luput dari pidauh Allah, luput dari pidauh Rasulullah. Itu bahaya, tetap tidak boleh. Maka kita yang tengah antara darah dan nanah, itulah susu. Air susu ibu sahih diminumnya, halal. Air susu ibu sadayana kangge putra putri ibu maka benar boleh. Tapi lamun ibu budak disusuan ku getih halal teh halal, haram, najis. Karena darah itu termasuk najis, tidak boleh menyusu kepada orang yang hanya mengeluarkan nanah, ya itulah tidak boleh, karena tidak jadi anaknya itu mendapatkan kekuatan vitamin dan kekuatan yang baik untuk biologisnya, nggak benar. Maka susu itu lahir dari tengah-tengah antara nanah sareng darah merah dan darah putih. Maka muncul dari air susu ibu adalah susu, hasil serapan dari semua makanan yang dianggap berarti dan berguna untuk badan manusia yang namanya anak. Maka air susu ibu asli, air susu ibu. Itulah perumpamaan akidah sunnah wal jamaah. Maka terus menelusuri kayak Syekh Sultan Aulia, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, maka dengan menggunakan akidah itu, bahkan beliau ngahaturkeun dalam kitab Gunniyah Litori Bitorikil Haq, mantena nyalira ngahaturkeun kangge anu mutabaah kanjeuna hati-hati. Maka ayyuhal walad anjeuna, wahai anak kaula, anak didik mantena, anak didik biologis mantena, anak ideologi mantena, wayahna kade anjeun ulah lesot tina akidah, bahkan wajib keur anjeun memegang mengikuti terus wajib keur anjeun mengikuti akidah naon sunnah wal jamaah. Eta pesen mantena dina kitab Gunniyah Litorikil Haq, kitab anjeunna. Maka pangarsa Syekh Ahmad Syaibul Wafatajul Arifin mengikuti, karena apa yang dianjurkan oleh Syekh Sultan beliau mengikuti dan benar menutur mengikutinya berdasarkan nasnya, berdasarkan mantuknya. Naon nas jeung mantuk teh jadi ucapan teu kaluar ti Allahna, ucapan teu kaluar ti Rasulullahna. Itulah karena tidak ada satu thariqah pun yang tidak mengikuti kepada Rasulullah. Mau thariqah apa saja, awas urusan sanadnya harus jelas, sanadnya tidak bisa diada-adakan, tidak bisa dikondisikan dengan yang lain-lain, karena ini bukan sistem demokrasi, bukan sistem kolonial, bukan sistem bukan sistem sosial, tapi ini adalah yang namanya thariqah yang langsung mutlak mirruhil qudsi, yang langsung millauhil akbar, dari hadirat Allah Azza wa Jalla yang akan tembus kepada kudsi seorang hamba yang terus untuk mendaki ke hadirat Allah Subhanahu wa taala bihaqi la ilaha illallah. Tetiasa dikondisikan ku pilihan-pilihan logika semata. Maka itulah ngalangkungan Syaihul Mursyid Kamil Mukamil, alhamdulillah urang sadayana diangken kalayan urang tiasa nyanak
ngalakungan bimbingan mantena. Mudah-mudahan orang tetap istiqomah, amin. Tidak goyah, tidak goncang, teka iri kuciki, teka bawa kucakaba-kaba. Sebab ia jalan hanya satu untuk menuju Allah, bukan jalan yang lain. Satu, karena jelas firman Allahnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Salagi duduk di fa'lam annahu la ilaha illallah, naon diaturkeun ka Sultan, insya Allah diaturkeun ka para ikhwan ahwat secara umumnya. Walaupun belum terbuka hijab, belum inkisab, teu acan inkisab urang ngaturkeun panon poe belum terdengar frekuensi panon poe jeung frekuensi nu aya di diri ibu dina pendengaran ibu teu acan ka kuping panon poe ngaturkeun uluk salam misalnya. Padahal makna spiritual tatkala bapak sudah memahami, ibu sudah memahami, beliau pun sedang menghaturkan salam kepada bapak. Beliau pun sudah sedang menghaturkan salam pada ibu. Teu datang mata poe angin eta mata poe mere beja naon-naon rek terjadi laras kitu. Teu datang bintang, teu datang detik, teu datang menit, teu datang jam. Angin eta kabeh ngawartosan ka Sultan Aulia bahwa naon-naon kejadian bakal datang. Insya Allah. Raba ku urang ku kaca soca spiritual, insya Allah. Makna itu sedang berjalan juga kepada ikhwan ahwat mantena, muridin muridat mantena. Insya Allah. Karena memang untuk manusia semuanya yang Allah ciptakan di seluruh alam semesta, mau di bumi mau di langit dan seisinya, ini semuanya untuk peringatan bagi manusia. Kerenung tunuyun hambana kurohman anjeuna kurohim anjeuna yauma yalqaunahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Tatkala dia sedang bertemu dengan dengan Rabbnya, dengan sang pencipta, murabbinya, murabbi dohir, murabbi batin, Allah Azza wa Jalla. Saur Sayyidina Ali, laula tarbiyah, lamun kaula teu mendapatkan murabbi nu dohir, maka kaula tidak tekeng murabbi batin. Murabbi dohir yaitulah jalur musalsal kepada Rasulullah. Itulah yang Allah ridho. Mudah-mudahan bihaqqi la ilaha illallah eta. So ayeuna kebetulan malam ieu malam nuju masih keneh momen nuju diperingatinya tahun baru Islam. Mudah-mudahan urang anu tos beragama Islam, anu disarangan ku giroh keyakinan, anu keberpihakan dalam dinul Islam, ulah ad-ad ulah ragu deui. Insyaallah Bapak Ibu, ibu-ibu salena tos laras. Ibu wantun, mastaka ibu ditudung. Kalayan, memang Islam menganjurkan Bapak Ibu wantun, Bapak Ibu-ibu khususnya wantun berpakaian yang tidak cedera dalam pandangan Islam. Kunaon dangeunah nama dibuligir gitu. Teu ngangge hareudang sabab keur loba jelema kieu. Tapi ibu teu ridho. Dina manah ibu teu merean ari kudu dibuka-buka. Sabab ieu aurat. Aurat sugro pun dijaga, komo aurat kubro. Itulah Islam. Karena aturannya ya udah tatkala nu ridho dina Islam ridho nutup auratna ge ridho dina Islam ridho teu ngabuahkeun jalan pikiran jeung jalan ingetan kana ngalobakeun gibah komo mitnah entos cari jalan yang lurus. Apalagi yang namanya toriko itu untuk menghantarkan seluruh organ tubuh ruhani manusia kepada sang pencipta Allah Azza wa Jalla supados positif. Maka prosesna didaur ulang dulu ruh jismanina supaya ruh rawanina suci. Tas ruh rawanina suci kadituna ruh puadi, ruh sultaninya pun juga akan suci. Ya, setelah duduk dalam ruh rohani suci, ruh rawanina suci, maka dia akan melahirkan rasa cinta ke Allah. Nah, proses tatkala muncul rasa cinta ke Allah, nah padahal hakikatnya Allah sendiri yang mendahului cinta kepada hambanya. Tapi ngalangkungan asbab manusia dongkap ke majelisna, dongkap ke tempat pangaosanana, itulah proses bahwa Allah ngahaturkeun hakikatna hadiah padol ti Allah, tapi Allah numpahkeun kana asbab berbagai sebab. Nah, ini asbab ngalangkungan manakiban, ngalangkungan hotawan. Jadi mana yang lepas dari Allah? Semuanya milik Allah, dari Allah, hidayah Allah. Tos didinya. Akhirnya dikelola dengan sebenar-benarnya pemrosesan ruhul qudsi
ngalangkungan sultanina dina jiwa organ tubuh bapak ibu diteras dikelola kumaha ngalangkungan dikrullah. Tapi dawuh Allah wala dikrullahi akbar kan. Ye dikir ka Allah teh leuwih agung barokahna, leuwih agung pahalana dibanding ibadah-ibadah nu sajena. Kenapa? Di ibadah-ibadah nu sajena ada semua ibadah yang tidak ada unsur kekuatan dikrullahnya semuanya hampa. Ya tidak berarti karena tidak sampai kepadanya. Hanya dengan dikrullah semuanya akan terbawa berarti dan bermakna. Badai ngaos badai nuju netepan, badai nuju hajian, badai nuju umrohan, badai nuju beramal ma'ruf nahi munkar, badai ngalangkungan berbagai amalan ibadah mahdoh ataupun ghair mahdoh, tapi titik sentral yang satu tidak ada apa-apanya. Rek kumaha aya naon-naonna sabab lahirna nepi ka husu oge aya karena dikrullahan. Rek nepi kana ikhlas ya karena nu diikhlasina aya kan karena Allah. Mana rek kumaha bisa ikhlasna ari dirina teh wawuh ka Allahna. Laras Pak, maka hirup nentra sok mana dina manah urang. Maka wal madhuru wahidun nu dituju ku salat hiji, nu dituju ku ibadah haji hiji, nu dituju ku umroh hiji, nu dituju ku beramal berbagai amalan urang anu sifatna mahdoh ataupun ghair mahdoh tetap hiji saha Allah. Dalam media torikot maka dikrullahnya ada yang diucapkan yang muwafaqah berdasarkan ilmu syariat torikot hakikat ma'rifat yaitu kalimah la ilaha illallah. Ada yang diingatkan dihidupkan, maka yang diingatkan yang dihidupkan adalah dikir hopi. Maka dikir hopi kunaon ente dihaturkeun secara umum. Sabab itu kualitasnya supaya ruhnya sultani, supaya ruhnya puadi, supaya ruhnya sampai ke kudsi. Tidak bisa kalau dibicarakan dipidatokan dengan sembarangan, kayak terus bahasa itu dikeluarkan, Bapak dikhawatirkan akan terjadi kejabariahan. Kartos, lamun terjadi kejabariahan, jadi Bapak tidak akan merasa ditaklif hukum syara bahayanya. Tidak akan merasakan ada kewajiban sholat. Tidak yang dikhawatirkan tidak akan ada perasaan tidak wajib beribadah haji, beribadah umroh dan lainnya. Jadi semuanya dianggapnya cuek-cuek aja. Karena yang penting adalah kedekatan diri hatinya dengan Allah, merasakan padahal bukan dekat, itu mah nyanyawanan. Leres. Itulah offset. Sabaraha kali masuk karena offset sah enggak? Kan enggak sah main bola juga, maka hati-hati. Maka untuk sahnya bagaimana? Maka aturan sepak bola pun juga ada lawan, ada kawan. 11 kawan kita, 11 ya lawan kita. Untuk berjuang yang dihantarkan adalah bal supaya sampai ke gawang. Itulah berartinya manusia, itulah ujian, itulah dinul Islam, itulah agama Islam. Jadi tidak lepas daripada aturan. Kalau ingin lepas daripada aturan ya bukan ma'rifat, bukan hakikat. Itu adalah keiblisan bahaya. Nyokot peteuy tina tangkal batur da ngarasakeun dakur nu Allah. Bukan teu mal naon-naon da itu nu Allah, ieu nu Allah, urang nu Allah. Henteu. Allah mesti ridho ngan resiko da katewa ku polisi dikerem. Resiko katewa ku nu bogana diudag, dibaledog jeung sabangsana. Itulah tatanan kehidupan manusia. Maka tetap kudu make aturan. Maka aya aturan syariat, aya aturan thariqah, ada aturan ma'rifat. Di ma'rifat pun ada aturan. Kalau tidak ada aturan nanti Jabariyah apa Mu'tazilah ini orang. Mu'tazilah ataupun Jabariyah. Mu'tazilah hanya akal saja yang dipermainkan, yang dijadikan rujukannya. Gak mau dia pakai Quran, gak mau dia pakai hadis, gak mau dia pakai makalah para alim ulama. Wah bahaya juga, bahaya. Anu akhirnya ya bakal maka hadirlah madhab ahlu sunnah wal jamaah. Dina jero mahsyaratu tauhid mung Allah nyalira nu kagungan, mung Allah nyalira nu ngahaturan, mung Allah nyalira nu nangtoskeun takaran sakabeh makhluk. Allah nyalira moal pahili, moal pahili batur loba urang saeutik moal kitu kasalahan Allah moal kasalahan.
takaran Allah moal kesalahan kuduna bagian batur jadi bagian urang kuduna jadi bagian batur moal kesalahan. Qadarullah, ketentuan Allah moal pernah nyalahan. Maka yakinkeun ku katauhidan, insyaallah ngaraba jiwa raga urang da urang Allah kanu ngaturkeun. Kunaon Allah ngaturkeun kitu? Nguji ka manusia sampai di mana kebenaran mendatangi aku. Apakah hanya karena waktu banyak saja uang? Kot kakaula teh wah mah sampurna mah sagala-galana nepi ka batur ngeneng-ngeneng jeung sabangsana. Padahal dalam hati tidak ada kedekatan karena tidak siap dia diuji ditanya. Kalau tidak siap tidak diuji ya udah bukan hamba yang sebenarnya hamba. Tapi hamba yang sebenarnya hamba sami'na wa ata'na dikala petaka, dikala aman, dikala susah, dikala bahagia tetap Allah sandaranana. Maka dalam hataman selalu dibacakan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, teka rasa aya wedrat ruhani ari karasakeun ieu cobaan Allah. Tapi Gusti, tapi sur Gusti pidawuhna setiap cobaan aya hikmahna. Mugi Gusti ieu teh purih ujian, ieu teh bingung ujian berat. Tapi Gusti bakal ngawaleur ku mangrupi anugerahna. Heueuh dangaranna ge di dunia bageur. Gering ge sabaraha lila. Misalnya saminggu leuwih saminggu sabaraha lila. Ningali tatangga aya nu cager aya nu teu damangeuh geuning akur batur ge diuji. Tuluy kadutna ieu pedih ka bina-bina. Sadar ieu alam kur sementara. Sadar ieu alam kur hanya sekilas mata dinamakeun lagi dunya. Dana yadnu daniun. Jadi dunya muannasna. Ya, dunya dimuannaskeun tina adna jadi dunya. Naon sangat sakedeung. Sakedeung tapi abi tos 3 dinten abi teu raraos. Manya sakedeung bageur. Da dibanding jadi kapung akhirat mah eueuh lilana di dunya mah. Selama 70 tahun kita hidup cik urang dunya da cik urang itu mah 1 menit setengah. Leres. Kan urang ge bade euy ka alam itu mah anu salilana. Teu aya wates wangeunna 1000 tahun sakedeung 100 tahun sakedeung tapi urang di ditu teh holidina fiha abada sapapaosna. Maka atuh euy ka ditu kudu nyanak bekal nu mana? Iya nyanak batal benerna kudu nyandar ka dat anu kakal abadi. Dat anu maha kekal abdi saha namina jenenganana Allah di dinya anu maha kekal abadi. Maha kidam, maha bako mung anjeunna nyalira tos di dinya. Teu kapiheulaan ku naon bae jeung moal kapanerian ku naon bae. Mung anjeunna mah kekal abadi. Awal teu aya kawit, akhir moal aya tungtungna. Itulah Allah. La ilaha illallah. Nyan kabeh di dinya insyaallah. Nyandar ka Allah, Allah pun membalasnya dengan keabadian. Ek diabadikeun jeung hareup ka kaula dina tempat anu diabadikeun ku kaula. Tempatna naon? Nya surga na Allah. Lamun ngabalieur ti kaula nyarek ditempatkeun dina tempat anu diabadikeun ku kaula. Ngan diabadikeun na adabna naudzubillahi min dalik. Naon narakana Allah. Naudzubillahi min dalik. Sok mudah-mudahan teu ing dipasihan, bosen kantenan, pangsiun, mudah-mudahan ulah dipangsiunkeun dikir leres. Dan teh bahagia sanajan urang ninggalkeun manakiban ninggalkeun dikir teh mana kebahagiaan sejatina mana nu aya kalah dikepuk ku kabingung leres dipekuk ku kasusah jeung kasalahan kadituna dicekam ku resah gulisah gundah ka mana kunaon atuh ditinggalkeun geus puguh itu dat nu maha abadi nu sok didongkapan ku ibu teh setiap ba'da netepan la ilaha illallah insyaallah tuluy istiqomah. Nah, hoyong istiqomah mujahadah berjuang sungguh-sungguh jadi teu sabeula teu sabutu sautuhna mayun ka hadirat Allah ku hate kayakinan ka mana deui memeh hanyakal terakhir tatkala ruh geusna kelok bangkong nu terakhir batur mana rempo ka manehanana manehna mah geus teu nempo kan ka batur tatkala kepastian ti Allah bade dongkap kan ajal bade dicanak sate acan ajal itu alat ditinggalian tos murupi-rupi sakapeung katingali ka alam dunia sakapeung barjah itu pibalikeun urang sakapeung alam poek mongkleng ka mana ieu
Ainal mapar kamana kuring kudu balik ieu. Kamana kuring kudu balik. Paur sabab urang dikir sudah biasa-biasa dianggap biasa dan dianggaplah tidak pengaruh apa-apa. Tatkala kita meninggalkan dikir, Allah pun tidak menganggap apa-apa. Yang akhirnya tatkala kita bertanya, tatkala mau mengakhirkan perpisahan jiwa jeung raga urang, akhirna ainal mapar kamana jalan balik kuring, kamana kudu balik kuring. Maka waleran ti Allah kalla lawajar. Entos pantes zamaneh mah teu boga jalan. Reka mana da ka maneh mah jalan kan geus apal ge la ilaha illallah anjeun mah punung sakali dua kali punung teu wari naon kunaon mah tak bisa punung karena orientasinya digantikan bukan Allah. Hayang ka angkat ku manusia, hayang ka puji ku manusia, hayang ka eukeun ku manusia. Segala sesuatu pengorbanan apapun kalau tujuannya manusia bakal akan jenuh. Setelah jenuh ya akan meninggalkan dia. Karena bukan memang sentral keseluruhan sasaran. Tapi lamun anjeun bener teguh, pageuh, kuat, kokoh, kaulah rek neguhkeun di alam dunia, neguhkeun ke di akhirat. Pidauh mantena yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah nyalira bade neguhkeun ka jalmi-jalmi nu iman ku kalimah anu teguh waktu hirup di dunia sareng waktu engke di akhirat. Itulah keteguhan yang dihadiahkan oleh Allah. Ngan sate acan dipaparin keteguhan dihaturkeun heula kalimah nu agung ka ibu, ka bapa. Kalimahna jelas pidauh mantena la ilaha illallah. Kunaon rada peureumbeun ta? Pot bingung teu saeutik zaman baheula reka majelis teu wantuneun panyebutkeun ka majelis. Bade ka mana itu bade kawetan aya peryogi. Geus mulai susulumputan. Sabab apa? Karena apa? Ya karena takut sama makhluk. Gak mau disebut jalmi urang bade diajar dikir. Tewantun nyebutkan bade diajar bade ngiring manakiban tewantun. Sabab lebih agung orang itu yang bertanya dibanding jeung Allah. Akur menganggap enteng pada Allah ya udah balukarna gelisah salilana. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan donka. Sajal manu ngabalieur tina eling ka kaula saur Allah. Nya ento sok usaha anjeun naon bae nu ku anjeun dikerahkeun. Ekbab naon bae anjeun dura caduk mungku karam paksik bahasa orang Sunda nama moal pernah mangih jeung bahagia rupak we usahana salilana moal pernah ngajungkatna hese sabab anjeun teu sadar setiap gerak jeung diam manusia Allah anu ngaturna setiap tujuan nu mulia atawa nu kumaha wae Allah nu ningana di dinya tegengkeun yakinkeun Allah la ilaha illallah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan seperti Bapak Ibu sadayana insyaallah kalebet sadayana nu istiqomah amin. Nu istiqomah kumaha mun kan dongkap hujan halodo ge aya we henteu miu di kurupuk lamun miu di kurupuk ieu jelema geus oleng geus teu biasa oleng mu hujan saeutik murungkut teu wani datang aya nu nanya gitu. Jadi miuni naon kurupuk obah geus cara kurupuk letoy teu wani datang teu kuat letoy kana tanaga urang letoy kana tujuan urang letoy kan mulai itu ngagegang kadedon malah nepi ada surga lagi naudzubillahi min dan maka tegarkan la ilaha illallah bos didinya insyaallah maka di dieu ge pak lamu ma'asyiral ihwan ja'alanallahu wa iyyakum minad dakirin mugi Allah ngajadikeun abi bapak ibu sadayana tireng-rengan jalmi nu dikir ka Gusti lahu kasiro dikir ka Allah kasiro bari saloba-lobana. Loba pendapat Imam Naksabandi loba anu lain 1 triliun 2 triliun itu mah saeutik keneh. Tapi nu dianggap loba pandangan dimensi torikoh yaitu banyak itu apabila lupa cepat ingat kembali. Apabila jauh dekatkan kembali. Apabila kosong hirupkan pinuhan deui. Apabila putus sambungkan kembali. Itulah yang di atas triliun berarti abadi. Jadi dikir hopi penginten mudah-mudahan we eta ulah pasti sakilang ulah amin. Didinya kain wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Jeung mudah-mudahan kalebet urang sadayana tireng-rengan jalmi la tulhihim amwaluhum henteu katungkulkeun ku pedah bro dipanto bro di juru bro dipanto ngalayan di tengah imah sehingga ngabalieur ti Allah henteu matak nundukkeun hate poho ka Allah henteu mata katungkul ku dunia loba barana ku populer ku berbagai non raihan kemenangan dina jabatan dina kekawasaan dina kekayaan
teu katungkul latulhihim amwaluhum wala auladuhum jeung teu katungkul ku akibatnya deudeuh ka anak sehingga poho ka Allah henteu tuluy we eling ka Allah semakin banyak bersyukur kepada Allah an dzikrillah teu katungkulkeun ku harta banda ilmu populer bahkan teu katungkul ku anak tina eling ka Gusti Allah karena naon anna dzikra min afdhalil umur karena sanyanya dzikir pang afdol-afdolna sakabeh perkara anu afdol di antara nu afdol loba tapi moal ngaluhuran karena kaabdolan dzikir. Nah, itu si pidau para ulama bilang. Wa afdolil qurubat jeung pang afdol-afdolna kedekatan seorang hamba menuju Allah. Wa ausolil wasail jeung media paling termudah, tercepat anu ngadeukeutkeun kedekatan hamba kepada Allah. Qala Allah Ta'ala wala dzikrullahi akbar. Itulah insyaallah mudah-mudahan eta sadayana maka akhirna dina dzikir hopi kan dihaturkeun ku Allah wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa hifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. So sebat jenengan pangeran anjeun dina manah anjeun ku kayakinan katauhidan kaikhlasan bahkan muncul kemahambahan bahkan muncul kamusyahadahan itulah didinya. Jadi tetap ngangep tidak Allah muncul kamu wala takum minal ghafilin ulah bukti aranjeun ti rengrengan jalmi anu poho ka Gusti Allah karena jalmi lamun poho ka Allah nya sakala sanes kanten kabingung karumet kapudet jadi araya nya singkapkeun bageur ngalampungan pidawa Allah alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah jalma-jalma nu iman anu tenang hatena dikarenakan eling ka Allah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub ye bageur da sanyanya na ku eling ka Allah hate bisa tenang jeung sanyanya na wungkul hate bisa tenang mah ngalampungan dzikrullahi akbar kadinya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. He jalma-jalma iman la tulhikum amwalukum ulah ngelehkeun ka aranjeun amwalukum harta anjeun wala auladukum budak-budak anjeun an dzikrillah tina eling ka Gusti wa may yaf'al dzalika sajalman gawe kitu nyaeta kaelehkeun teh ku saneskeun perkara tapi poho ka Allah faulaika humul khasirun mangka kamanehanana anu eleh ku salianti Allah jiwana ruhna al khasirun rugi dunia rugi akhirat. So didinya bageur kadinya hirup ka Allah hirupkeun ka tauhidanana hirupkeun ka marifatanna kalayan alhamdulillah Bapak Ibu sadayana alhamdulillah wengi kamari di mana sate acan kamari teh wengi Jumat di Bekasi di Cikarang di Pasantren An-Nur alhamdulillah kajian tauhid ngalampungan kitab Sanusi insyaallah Bapak Ibu anu tos diajar ngadares ka tauhidan saudinya kitab tauhid anu mendadar karena sifat-sifat Allah anu sifat nu wajib dimantena nyaeta sifat 20 bade ngalangkungan Tijan Dadordi mangga bade ngalangkungan Kifayatul Awam mangga bade ngalangkungan naon kitab Umul Barohin mangga sami nu didadar nu dikupas nama tentang sifat 20 bade ngalangkungan Sanusi aya dina kitab Sanusi sabada eta Husnul Hamidiyah sabada eta nyaeta kitab Tuhfatul Murid insyaallah itulah thariqah supados pageuh dina jiwa urang henteu goncang henteu bimbang akhirna Allah Maha Gaduh ulah ngarekeun boa-boa Allah teh di aras boa-boa Allah teh di bumi boa-boa nah itulah boa-boa itu dibawa ku hayalan di bangunan Allah lamun nekatkeun Allah ngadekul di aras seperti deuk paulanana urang
berarti Allah butuh kunu ngayakeun, berarti butuh Allah ku makhluk nu sejena kunu anyar. Salianti Allah kabeh ge kudus anyar. Allah nyalira nuju meneng kalayandatna. Maka Allah teu kapiheulaan ku zaman, teu kapiheulaan ku alam. Sabab sadayana oge kalebat eta mah makhluk Allah jeung sakabehna anyar. Tos lamun aya bersitan manah dugi kadinya boa-boa engal istighfar urang. Pasta'id billahi minasyaitonir rajim. Engal nyalindung nyuhunkeun tulung ka Allah, nyuhunkeun hidayah na Gusti. Nah pikiran abdi jadi error ieu teh. Nah Gusti pikiran abdi jadi limpas ieu teh toh. Moal Allah henteu butuh kudu ngayakeun, teu butuh kudu diayakeun. Bahkan Allah nyalira teu butuh kuliana margi Allah ghaniyun anil alamin. Maha sugihna Allah mah teu butuh kuliana. Ari urang mah sabaraha puluh hebat, kuat, kaya, anger tetap butuh. Bahkan saking angerna bahkan kadituna teh lain teu butuh deui urang mah bahkan sarakah. Sarakah apa? Sarakah. Kajian nu batur, kajian usaha, nu penting da urang butuh, digabres we. Teu paduli haram rek halal hantem we tuh. Itulah maka terjadi keserakahan. Bukan kaya itu. Yang kaya mah hanya Allah. Karena Allah tidak butuh oleh siapapun. Maha kaya na Allah. Kadinya nyuhunkeun da moal makiran Allah mah dipentah ge. Moal ngurang bahkan cinta Allah ajal manusia barang suhunkeun tapi ka anjeunna daripada bengkok sinemah ti anjeunna mangga sumujudkeun diri urang ngarumaoskeun butuh ku mantenna. Sanyanyan urang mah banget butuh ku anjeunna sapa paosna lain musim-musiman butuh salalawasna fa annal abdul muqtakir sayatosna Gusti mah sayatosna abdi mah Gusti dat anu butuh sapa paosna ku Gusti. Ari Gusti mah kan teu butuh busana salanten perkara ge dagon da kaya ari urang mah butuh. Maka kaji da benduna Allah tatkala ditinggalkan, tatkala tidak dimohonkan diri urang ka anjeunna. Sok aya kadang-kadang nerangkeun bisi nama ma'rifat kaula teu minta naon-naon ka Allah. Nah, teu minta itu. Siga maleres padahal lepat. Moal bisa ka Allah teu butuh. Sehebat apapun kekayaanmu sehingga misalnya kamu seakan-akan tidak butuh dengan Tuhannya. Wow. Mual tiasa maka Allahu yabdud in tarokta su'ala. Allah kacida bentina ka jalma nu ninggalkeun kabutuhna ka Allah. Nah padahal butuh urang teh. Butuh ku udat anu maha kaya anu teu butuh ku layana hanya Allah. Maka sifat dimantena bahkan kalau sifat salbiyah naon qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi jumeneng dat Allah kalayan datna. Teu ngabutuhkeun kudu ngayakeun jumeneng Allah. Teu ngabutuhkeun kudu mantuan mung anjeunna sami. Maka sok aya dina bahasa dalam katauhidan la syarika lahu. Teu aya nu ngarencangan ka Allah. Allah nyiptakeun langit nah butuh saksi ti bapak ibu henteu. Teu butuh jin, teu butuh iblis, teu butuh. Ma'ashhadtum saur Allah dina surah Kahfi. Kaula teu minta saksi ka jin, teu minta saksi ka manusia yen kaula rek nyiptakeun langit 7, bumi 7 henteu. Sabab ku di bebejaan sakali kan kadituna bakal weh-wer, bakal aku-akuanan. Itulah tabiat iblis. Nyangka we Allah ge bebeja heula ka kuring mah yang disaksian. Itu kan jadi kesombongan kadituna. Padahal Allah teu peryogi gitu. Sagala-galana. Tapi kakasihna anu bener berjalan menuju Allahna, berakidah sunnah wal jamaah dengan benar, Allah kadituna lain butuh ku para wali Allah, lain butuh ku para nabi. Cuma Allah ngabuktoskeun mana nu bika cinta, mana nu bika bendu. Itu. Maka Allah kadang-kadang ngahaturkeun ka wali Allah anu bersifat karomah, sareng ngahaturkeun ka nabi-nabina Allah bersifat mukjizat. Itu kehendak mantena anu ukuranana lain, kepentingan keur anjeunna sugan hayang nambahan kekawasan lain. Allah ngeresakeun mukjizat ka nabi, Allah ngeresakeun karomah ka para wali adalah itu kehendak mantenna. Yaf'alullahu may yasha
wa yahum mayurin. Midamel Allah sakersana ngahukupan ge sakersana. Tos la ilaha illallah. Naroskeun maka kade bilih belajar ilmu tauhid kudu leres jelukanana, belajar ilmu syariat leres dasar rujukanana insyaallah. Mudah-mudahan anu urang tadi tepati apal, mudah-mudahan jadi saeulat salit kagembraikeun, ka inspirasi, ka irwaham disebutkeun pencerahan. Nutos apal tadina teras diamalkeun, teras dipasihkeun edukasina, pelajaranana mudah-mudahan janten pemadatan anu akhirna kekokohan, kekuatan tauhidnya, kekokohan kekuatan thariqahnya, kekokohan kekuatan ma'rifatnya, kekokohan kekuatan bersyariatnya. Itulah yang diharapkan oleh hamba yang benar-benar mengakui kehambaan di hadapan Allah. Bihaqi la ilaha illallah. Kirang langkung hapunten kasuhun hatur nuhun kasadayana. Mudah-mudahan cariosan pribados manfaat kami pribados, manfaat kami sadayana di hari momen ayeuna nyaeta hiji naon amina teh 1 Muharram ataupun hitung ataupun tahun baru Islam. Mudah-mudahan urang sing wantun so nu kagungan yayasan tos ageung tos tiasa ngadamel naon angkana tanggalna sok sing ludeung dina jai sampai ulah bulan batur nu gedekeun aksara ningali bulan ningali kalender ge urang dihapus aksaran urang mana Bapak katalar sadayana ieu nya sadayana insyaallah sok ngiringan gerainya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pas sehat sadayana ge insyaallah sok ayeuna tanggal nu urang nu Islam ari ngaku agama Islam baca ti mimiti Muharram Sopar rada gareko kalitunya nya terus teu salancar anu sok dicirian ku batu teu dan naon da jarang maca urang lagi jadi nepi ka 3 serek rada macet urang komo didorog-dorog tapi Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari deui tama dan ningali dina kalender lagi dan urang mah leutik kasalaan teh kudu make kacamata nu ditempel ngaras ditempelkeun tapi itu mah jelas inilah tertipu kabobodo kene karena apa karena tidak hadir giroh dalam kepemilikan omong nu urang agama Islam omong nu urang nu diagungkeun ku urang teu wanting tidak ada yang ada ngomentar ini sok abuskeun ka para agnia sok nyarieun eta sing saimang atau minimal ieu teh naon bulan naon ieu tanggal 2 Februari ieu tanggal 2 Maret tanggal 4 misalnya Muharram sing kasarua atuh aksarana ngarah hafal leres deasa ek neangan tanggal 11 urang paragi bulanan di Suryalaya bingung kan sekapeung sok maka dicari rian we ayeuna leuheung aya di buledan ngarah naon ngarah paham ngarah ulah hilap mudah-mudahan teu wantun kan sok sarukeun ku mayoritas umat Islam nyarieun kerener teh sok sing akur kitu aksarana dan nu urang duanana ge kan leres nu urang tanggal nasional nu urang tanah anu secara Arabik na ge nu urang jadi ngarah paham urang duanana gedena akur angka hijina akur angka duana akur sok akur mung teu karasa nyigeung eta teh kanu urang teu aya mulai giroh munculna jiwa urang hayang akur kumaha tanggalnya memang peran para agnia, peran para ulama, peran para umaro bersatu semuanya entos mangilikiwing kabeh insyaallah jadi inspirasi jadi we ka ditu nama na ilhaman ka barudak teu kapikir ti kamarina sugan taun ayeuna kapikir nya ta armalna urang ti kamari teu karasa dikucilkeun salilana terus sok tina ekonomi tina itu ieu mah karasa urang didempet tina tanggal ge urang mah didempet gitu teu daremo da saroleh memang ngan saroleh hanya kal teh nyaeun ka anak incu sok solehna ngarah nyaah ka anak incu wajar we usul kitu moal ngarugikeun negara moal ngarugikeun agama sok mudah-mudahan cobi ingin tanggal yang kita pun diperbesar yaitu tanggal hiji bulan Muharram tanggal 2 bulan Muharram ngaberebet ka ciri ngarah teu lieur teuing neneanganana anu akhirna kalah gigisik laras gigisik urang teu wani sok salit-salit we can wani
Ente ngomentar kudu demo, ente ngomentar kudu ngajawet nus lain. Ieu mah hayang sami we heula. Samikeun angkana. Itulah kesadaran berjiwa. Jadi berarti jiwa itu ada girohan, berarti ridho di mana agama orang menang kemuliaan, ku bangsa, ku agama, ku rengrengan, saurang deui nganu ngadana manusia. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ngabarokahkeun kasadayana, ngabarokahkeun yuswa, ngabarokahkeun ilmu, ngabarokahkeun kasabuya Bapak Ibu sadayana, ngabarokahkeun ibadah, ngabarokahkeun taat dikir syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Bihaqqi la ilaha illallah. Kurang lebih hatur nuhun. Hadaran wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.